Sinyang kirut saja tining wayang benjang ladrang ing lumampah. Sampurasun Simkuring Rijal Abdul Rahman salah sawios pangrawit di Giri Harja Tilu Putra. Kagiatan Simkuring salianti manggung atanapi nabe Simkuring oge osok curat coret ngecat wayang. Disarangan ku aya Arudi, aya Wajajang. Yuk orang tinggal. Ayeuna Simkuring atos di tempat pembuatan wayang disarangan ku ieu Raka Simkuring. Rudi Yantika Sunagar anjeuna salah sawios catrik atanapi asisten dalang di PGH Tilu sareng di Giri Harja Tilu Putra. Salian ti catrik oge Rudi salah sawios dalang oge sareng tim kreatif, tim kreator anu ngademelan gada aksesoris wayang nu sanesna. Disarangan oge ku Punwa Simkuring, Mang Dede Petot atanapi Wajajang. Masuk biasa ngademelan awak wayang. Barawira bagianna. Proses pembuatan wayang ngawitan ti kayu kieu golondongan teras ngabakalan teras karena ieu ngabedah disebabkan teh ngabedah dugi ka janten. Alat anu diperyoikeun kanggo ngadamel wayang nyata hiji bedog luar gaji, pisau raut, yang pensil, patlot. Teknik nyepeng peso aya biasa di kieu kanggo ngabedah ieu. Biasa di kieu kanggo nyisik ieu. Sareng ngukir mah ditojoskeun pertos kieu kana gamarna. Simkuring ngadamel hiji wayang ti ngawitan kai golondongan kieu dugi ka janten kieu teh sekitaranana 3 dinten. Kirang langkung 3 dinten. Proses kangge pengecatan wayang golek bahan atanapi alat anu kedah disoyogikeun di antawisna aya hemplas, koas, thinner, sareng cat anu rupi-rupi warnana. Teh disebatna ngebrom panginten. Janten brom ieu teh catna biasana warna emas sareng silver. Janten saatosna si proses wayang di warna teras di brom, saterasna di brom nembe we dipeleng teh proses penggambaran bagian wajah seperti ieu. Aya kumis, aya panon wayang. Sajabi tinggal damelan rupa-rupa tokoh pawayangan di dia oge ngadamel rupi-rupi aksesoris wayang golek di antawisna aya ieu panah sareng wadah panahna atanapi gondewa. Ta ieu panahna ieu gada ieu kekerisan. Ieu teh teu sadaya pengrajin wayang anu biasana nu ngadamelan aksesoris sapertos kieu mung aya hiji dua tinu sababaraha seueurna pengrajin nu ayana di Jelekong. Janten ka
kaetang langka lah barang-barang sapertos kieu atanapi pengrajin anu emang ngadamelan aksesoris wayang sapertos ieu. Kanggo midama kekerisan ieu bahanna mah benten pisan tinu wayang. Kanggo bahan kanggo kekerisan mah jenisna jenis kayu jati atanapi curen sae diawit ieu ngabakalan di karengsek ngecat ieu teh 2 dinten biasa 2 dinten teh. Nyadiri masing jaring cing masing emut berang putih. Mung sakitu wae panginten kegiatan simkuring sareng Kang Rudiat Kika Sunagar sajabi ti manggung atanapi nabuh ngawayang. Tong hilap subscribe, like, komen, oge, share. Giri Harja Tilu Putra Channel, mantap.